Denok. Katakan apa yang ku rasa. Ku menangis. Hai orang miskin, Ya, nih buat makan. nona. Tampi. Nih bos. Kalau si Denok mau terang di depan buat abah. Wah, yang bener aja nih. Si Deno, Anjir, goblok. Aing kaelekeun ke bos Anton, ieu mah euy. Anjir. Dengan mana buku orang teu kabeh baladnya. Jawab atuh aya maneh. Ngomong naon we? Astagfirullahaladzim. Aing gelut teh tadi dia kehet deh ah. Orang miskin lu. Udah. back to where we started out. Get me out of. Hei bos, apa kabar? Baik. Ngomong-ngomong mau kemana ini bos? Mau ke rumah situ. Oh, saya juga mau ke rumah ini bos. Oh, itu siapa cewek itu? Sikat bos. Itu ada pacar saya bos. Oh, kamu tahu rumahnya nggak? Oh tahu dong. Bisa anterin saya ke sana? Ayo siap. Akang, Mulai neng. kabar si abah teh atas heula, Oh, mohon neng. Kayak kedap deui pameng. tapi artos data mawa ka ayeuna. Oh, mohon neng. Wios ai kabebeb mah teu kedah di artosan, akang mah ikhlas. Oh nya tuh muhin. Bentar. Hai orang miskin, Ya, nih buat makan. nuhun Tampi. Nih, siapa orang itu? Oh, itu mah orang kepercayaan Mbah Seblung. Siapa itu bang sebelum? Bapak cewek yang tadi lewat. Itu Hajar bos. Nanti dulu. punten. Mangga aya entoy. Denok aya abah aya. Aya. Pangsaurankeun ieu aya tamu. Oh, ngan teh kalebet. Oh nya, ayo kelebat. Abah. Bah, Yuk, itu aya tamu. saha? Buka. Entuy, sok mah kelebat sok. Sok calik. Sok. Aya naon ieu teh entuy? Iya, bos cenah bade rek ngobrol cenah bos. Sok bos. Rokok dulu bos. Eta kunaon eta sabarang di cicik di handap. Sok calik di luar sok. Wah, calik. nggak apa-apa. Ini mah anak buah saya. Oh, jadi saya kesini tuh mau ngelamar anak abah, Anak abah yang mana? si Denok.
Oh, kalau gak salah si Denok mah udah punya pacar. Kalau pacar kakaknya yang ini. Maji. Ini bos. Kalau si Denok mau motor yang di depan buat abah. Wah, yang bener aja nih. Bener bah, kapan saya berbohong? Ya kan bro? Ya. Aduh, lupa. Saya belum ngasih air nih. Denok. Iya, Bah. Ting nyanak cai kayak dapur ya, tacan nyanak cai ya ka dia ka jero. Aduh, itu aya sema hoream di nyanak cai kang saha. Itu aya sema di bumi. Ya benar, itu buat abah. Asalkan si Denok mau sama saya. Oh, gitu tenang aja ntar apa. Kadi atuh teteh ku abi. Ku abi teh. Kadi ieu ih, geus ku abi we. Itu sok teh. Ayo minum dulu, minum. Sok atuh tong lami-lami ting sok nyai mah kat mengganti we kang peri. Ya. Sok. Diminum. Ya, nya Bah, iya ditampingnya. Mangga sok. Ada sok. Bos, minum lah, Bos. Minum dulu bos. Siap. Ya udah bah, kalau gitu saya mau pulang dulu. Lagi banyak urusan. Biasa. Orang kaya. Oh ya udahlah. Ini makasih ya motornya ya. Ya. Ntar masalah si Denok mah diatur sama Abah lah. Udah, duluan ya bro ya. Ya, saya ada urusan dulu, Bro. Siap. Oke, siap. Bah, abi hayang ngobrol sang Neng Ipeh wios. Oh nya wios nenang karena orang seorang las IPH-nya. Nya sok. Ada yuk. Hah? Iya si Antuy yang ngobrol jeung Ipeh cenah. Oh, nya mohin atuh, Bah. Denok. Ah, Bah. Kadia Denok. Oh, mohon. Sok ka dieu. Salik dia. Abah aya ngobrolkeun. Aya naon, Bah? Yuk, Abah teh daripada kasih boin mah mending keneh ka Jang Anton. Ah, Abah masak kitu. Contohna we tingali Abah ge ieu. Terus bere kontak motor rek kumaha pasti kajamin kahirupanan lagi sehari-harina lagi daripada kasih boin ya kuleuheu pagawean tukang macul. Da bage saukur dimangpaatkeun tanagana unggul bobohan daek si boin teh. Nah, atuh kajiannya jeung dikana. Kan sidik Abah mah da hayang komo boga minantu beunghar kitu mah sidik kajamin kahirupanana oge daripada kasih boin coba sok rek kumaha kahareupna da Abah ge hoream ngurus neng teh da make modal ieu teh. Tapi teh nya Abah kasih aboin teh. Pohokeun we masalahnya mah mending teh hartana si Anton mah loba beunghar daripada si boin sok naon arahkeunana. Tapi teh nya pisan, Bah. Tong kita tuh, Bah. Kan bae geus we lah mending keneh kasih Anton daripada kasih boin mah Abah mah teu setuju lamun pagawean si boin heueuh Abah setuju da kapake ku Abah soalna getol. Neng. Nah, tadi sore-sore Neng mah ke Bos Anton aya naon rasa kumaha? Pan Neng teh kabogo AA. Nya abi teh resep ka bos teh. Kumaha Neng? Pan Neng teh kabogo AA. Cemburu atuh Neng. Atuh da kumaha abi oge hoyong ka si Denok di pasihan motor. Apaan ge gaduh motor bututnya ge sok mogok wae di jalan atuh teu naon pan romantis teu geuning silih dorong. Pan walaupun motor butut oge pan romantis geuning pas mogok teh didorong ning ku Neng teh geuning. Nya atuh da abi ge hoyong motor anu sae nu henteu para eureun-eureunan di jalan teh. Nya kan keman pan meser nu alus ning KLX teh geuning kaos batur kumaha Neng mah. Engke teh iraha pan abi mah hoyong lagi ayeuna. Tuh apan aya amat kumaha pan ayeuna teh teu gaduh pekerjaan Neng. Nya jadi abi wios atuh bogoh ka bos anu tadi anu ngalamar si Denok. Anjir goblok aing kaelekeun ke Bos Anton ieu mah euy. Anjir. Ya Neng. Ya pasaung Neng. Aya naon? Neng teh bade dijodohkeun ku si Abah teh. Jodohkeun ka saha?
ke orang Jakarta. Oh. Emang aya orang Jakarta na ka di dieu? Aya. Kumaha atuh nya da Kang mah eueuh kagablag gini neng. Pamboroning rek memperjuangkeun cinta. Rek buburuh ge kan terang neng ge buburuh di ieu di gratis di si Abah mah da kabogoh teh kan neng. Kumaha tuh jadi kabogoh teh aya perjuangan pisan. Nya da kumaha atuh Akang mah da jalema teu gableg kan terang neng ge geuningan buru-buru di si Abah da kumaha tuh eta mah Akang mah ikhlas we teu naon aya neng bogoh mah Eta henteu. da kumaha tuh ai si Abah teh geuningan terang geuningan komo aya urang kota mah geuningan matre si Abah mah aya abi mah da rumasa teu aya nanaon bumi ge kieu teu aya bilikan lamun penting ge ngagantung dina suhunan Akang mah ya kumaha sok kami pami nikah sareng neng meureun dina suhunan mah tengah gurubug tengah peuting Bangsat kau. Pura bro urang teh mah bisa nulungan ka maneh da kumaha da kasih bos Anton teh sarua baturan ka maneh sarua baturan nya mun urang teh nulungan maneh bubu urang teh kabeh balad nya jawab atuh aya maneh ngomong naon euy astagfirullahaladzim aing gelut teh tadi nya kehet deh aing sila aing teh kalah dijodohkeun sayo ka urang Jakarta bari rek dibore motor Orang miskin. Dasar orang miskin lu. Udah. Orang miskin jangan ngadenin. Udah. sakti menangkan si Enok poe mah bapana ka aing nyaheun anjing tapi rek dijodohkeun euy jeung urang Jakarta anu beuleughar aing mah bae we meureun rek merana we di dieu sorangan bari sare ngagantung di luhur gitunya euy mate aco euy naon teh yap kalabat teh aya naon Mana teh meni perjuangan pisan jadi kabogoh si Denok teh. perjuangan kumaha ya teh Ente perjuangkeun si Denok teh, apan si Denok teh rek dilamar ku orang Jakarta. tuh dah kumaha karena teteh ge apal abi teh wah kagablag geuning hirup ge kura buburuh ge baburu gratis gitu di Bapak Silaing teh kan Nya atuh perjuangkeun we da meureun bogoh di dinya teh. bogoh mah bogoh nganda kumaha ingat kurang Jakarta mah nya nah atuh teteh kan ti kamari teteh resep ka sing aing teh Nya pan abi teh bogoh ka orang Jakarta teh. nya nah make bogoh ka urang Jakarta kan geus boga si ieu Sintoy balad urang Sintoy itu nah rek dinyari ku Silaing Lain kitu maksudna nama pan lamun misalkan jadi si Denok jeung si orang Jakarta teh apan si bapak teh bade di pangmeserkeun motor. oh rek pamerekeun motor Nya motor naon teh pokona mah ti dealer. motor wotoh ti dealer da aing mah wah kagableg ke meureun bae we ikhlaskeun meureun teuing atuh ai kitu mah Nya geus atulah ari lalaki teu boga perjuangan pisan mah. nyata nya biasa tuh Denok